Cong, Naon? puting kieu satariris Cong. Dirinya mah tiris urang mah. Bener Beda baju Cong. nage. Cong, ngomong-ngomong, Hah? ari mautna kunaon? Maotna? Heeh. Oh. Maotna mah sepira pasenggol ku roda bubur. Waduh, aku udah ngomong sampai. Nah, gitu teh ya. Tadi nak kasenggol ku tukang ieu ku roda bubur. Labuna ka jurang. Waduh, jurang. Jero atuh. Lain jero deui 2 meter. 2 meter. Berarti deet. Eta teh ya kan jurang lah ya cucuk. Aduh, cucuk naon, Cong? Cucuk ieu teh cucuk salak. Masih Cong lu. Cong, nanya ya. Teu hareudang gitu ieu jeung geungap make baju bodas kieu kain bodas kieu. Harudang. Hayang lama. Bung kieu ieu teh. Urun aturanna pocong teh ya kudu make kos kieu. Hayang nama ganti. Oh, lu hareudang ninggalin lagi atuh mau seberapa puluh tahun atuh. Ya 2 tahun setengah on mah. Satu ganti lah. Orang meuli baju kemeja jeung lepis. Hebring lah. Detail. Oh hayang nama euy. Sebae ame pocong hebring gitu kan. Oh, Milenial. itu terus terang geus teu kuat gitu teh. Terus urang mujak beli meuli ka pasar. Harudang. Ayeuna. Oh, tapi yang nama yang make kos oblong. Wah, bae sok kos oblong. Tapi tiis. sieun ke panggilan nama jadi oblong meureun. Kan ocong oblong. Halus. Tapi bener dinya nek pamulikeun Ayo. Ayu atuh. Yuk, Ayu. urang geus lah gempangna. Sok. Atuh lawunan atuh. Itu berucok ngelila lempang Tungguan atuh. Urang teh bisa lempang. Aduh. Aing mah aya nu bager tapi ku tegana ku kieuna. Aduh.